bijinya. Siang sore si Amang kan iya layakkan duit imah. Ayo, masih anji dulu saya. Ayo mah, pas sudah datang dia, ya hati dia bingung mau siapa. Kayak si sudah. Baca ya Bener Pak RT. kemarin teh Pak Haji masalah imah teh ya si Amang besing ka dieu ya tulus mah kira-kira tak adina Pak Haji meuli imah anu jual teh Pak RT jadinya Ada kira tuh. di luar aja sih lah karena udang di rumah udang Ya gitu kan namanya. Luar mah. Kumaha Pak Haji masalah Ya tulus cak haji cakan adina haji teh bayar ku haji heula duitna gitu. oh nah ini segitu mah bener ke si Amang ka dieu teh orang regeut gitu masalah duitna Ah. ini mau Haji mah Ngomongan ada adina haji teh sabar dulu sebenarnya gitu. Ya, Nah, yang gitu. kami inakeun teh 10 paling ge ke 30 ya kita cak haji teh. Geus cak adina haji teh kumaha haji we lah kitu bae sabar-sabar aja gitu. siapa tuh gitu mah ke orang lamun si Amang ka dieu teh tinggal ngabejakeun gitu kita ya di Pak Haji Nah, kita ada kayak konten apa transport ada konten mah Eh, eueuh. transfer we lah transfer kae lah ke Pak Haji mah ya. Nah, gimana dibayar ku haji transfer. Tah Pak RT lamun can menang kontrak mah cicingan deui we ku Pak RT. Oh, siapa tuh? Gitu Mama Haji nuhun ya. Ya, gitu tanggung jawabna mah da orang teh percaya ka Pak Haji. Da kasade ya tuh. Ada kedua lain eta kena lain yang babaturan yang Bang RT dan saya mah dibikeun. Nuhun atuh Pak Haji nya. Heeh. Gitu mah da uring aya cekelan gitu jika ngomong ka si Amang nah eta mah aya ngeureuy we heula nya. Iya sok Iya nya we Pak Haji. Oh, murah Pak RT teu cacaya copo. Nuhun geus gitu geus nuhun ya geus Ya ditanggung tuh jawab. keur mah. Oh iya nya Pak Haji nya. Lain ka si RT mah aing hoream aing ndak karunya ka RT teh aing mah ge heueuh. Lagi babaturan jeung jeung haji. Terus di mana teh? Di Pak Haji. Naon Pak Haji? Aya perlu tah. Engke we lah cuy lah ngomongna nya. Ya itu, ya ayo. Deui cuy. Biasanya si RT surah suri ini mah kos nilalesu kita ya naonnya. Biasanya masuk suri makan. Gaya si Acoy. Rek naon sih teh udak teh. Masa minta duit ke haji yo. Oh duit haji teh geus beak duit ge. Assalamualaikum Ji. Salam. Jadi eta kurang itu Ji, lalu suki itu ditepokon teh tadi liwat di eta di jangan ke tong nyawa tong milu campur. Urusan haji teh mah. Ah, itu kajen baik. Itu rek angkat dia. Butuh duit, Ji, euy, jeung borobat tuh, Ji, tuh. Pertiga we kos kieu suku tuh. Oh, wah, anda mah poena na tengah duit haji na mah. Oh, ira tuh nggak bisa ngeluarkan duit nah. Isukan we. Isukan. Oh, ini mah tahun. Nya, terus tuh kayak mah nya. Oh, Enak ada mau bisa digawe suku lagi kos ida, Ji. oh ketika berobat isukan ke ditu. Ah, nya. Ayo. Ji, Assalamualaikum. Salam. Rupa-rupa wae bujang teh geul duit haji. Isukan duit mah lah. Juru
aing anak Pak Haji mah yuk. Assalamualaikum Kang. Mang. Aduh. Hidup nggak, Mang? Paitan kan gimana? Enggak, alhamdulillah, Mang. Ka Bah Haji Eot. Berapa? 70, alhamdulillah ku Bah Haji. Ngan engke duitna ditransfer nyongnya. Itu mah ada kamar teh cek Bah Haji teh duit cash mah aya ge duit di bank cenah gitu. Ya paling oke ke Mang ditransfer. Ditransfer nya. Ya paling sore lah, sore iya paling ke. Si udah kawan. Oh si udah mau ulin paling ka itu jeung baturanana. Balik ke Bukan, paling kieu mah kedeung paling ngaji kedeung dia. Aik ngeureuy apa kumaha? Apa? di sore. Oh, udah cat cai cenah tuh. Itu nya. Aik mau ngeureuy mah. Akang mah titip salam we nya kasih ibinya. Kasih carehat ya Kang ya. Heeh. Ayo Kak. Ayo siap. Assalamualaikum. Salam. Gak ada di jalan ya Mang ya? Iya. Ini transfer lah. Oke. Dan kumaha ieu nya? Imah dijual ka Bah Haji. Bah Haji sudah dieusian. Tapi kan ngerakeun urang ge boga rasa jeung rumasa. Ieu mah kudu carana kudu ngontrak ieu mah. Ya, di mana nya yang kontrakan? Dibancan bebeja di ka budak. Ampun. Kene asuh ka tetangga dinya nean informasi. Dan ibu-ibu masuknya apalin biasa, ibu-ibu masuk apalan nu hari dikontrakkeun. Nyangu heula, nyangu dehanan. Ya mudah-mudahan si Amang di jalan sih selamat. Emang ditransfer Mang udah. Ka Bah Haji heula nya. Ayo wae kieu. Transfer can beusi nungguan si Amang. Terus ngomong tadi sore bakal transfer. Mendingan ka Bah Haji. Coba sing si Amang nungguan, aja bohong di sana. hari-hari udah ngaredang euy. Perlindungan budak ieu nu. Eta teh kan datang kene wae nya. Gedeung meureunnan, sakedeung deui ya datang ya. Nungguanna deui dah. Ada nyaran ya. Lah. Tah, kebeneran aya ieu Haji teh. Assalamualaikum. Salam. Nek nando Pak RT. Bah Haji, tadi teh kedatangan si Amang, Girang, Adi, masalah eta teh imah. Jadi kieu Bah Haji, kemarin ke transfer ka kuring meureunna 15. Nah, nu ngarandani 15 Bah Haji. Oh, ke Pak RT mah berarti dibagi bagi dua gitu. Oh, yang duaan. Kalau ini mana tuh anu si Deni? Oh, nyangke ditakeun nya di Wayakeun? di wayakeun ka Bah Haji. Ya siapa tuh kayak kita onam? Tadi teh si Amang teh ka dieu nanyakeun. Mentak kitu ge meureunnan butuh pamajikanana meureunnan kumaha meureun teh apal gitu nya. Ya, oh ayo warisan udah bagi dua. Itu mah berarti orang Haji itu tadinya langsung ke Pak RT KB, tadi mah duit teh 15 20. Berarti mun RT kan di teh
supaya dibagi dua gitu. Langsung we ku Bah Haji transfernya. Siap. Sekarang Dani 15, kau kurang 15. Ya siap, siap. Gitu nama. Udah bang gitu doangnya banyak. Ayo siap. Ayo. Terus ya. Ayo siap yuk. Ayo. Ayo punya. Siapa ya Pak RT? Siap ayo. Wah pangesar Jembang tanya. Penggoroan weh. Cak, assalamualaikum Cak. Aduh pangesar sih nama Jembang teh ya. Cak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Pak RT. Murah ya Cak, penting-penting kan dia. Ya perlu seetik Cak. Sugan itu mah gitu tah. Boga kenalan gitu tadi dia lah. Kenalan sebutnya teh. Ngobrol lah, kita ngobrol dengan ibu. Masalah eta sugan dia ya anu dikontrakin gitu imah gitu Cak. Oh, Pak RT. Pak RT arek nyangan kontrakan. Cak. Eta teh imah teh tulus dijual teh ka Pak Haji. Oh, dijual ke Pak Haji. Kira Pak RT? Kamari sore. Oh. Dah si Amang teh pulang balik wae ka dieu mereka teh meureun manehna perlu. Da pamajikan anak meureun nyok kunaon-kunaon teh nyaho teh apal. Da kami sore teh datang ka dieu. Nyaho ieu teh langsung ge ka Pak Haji. Tadi transfer lah ka si Amang ka itu si Dani. Kita Pak RT langsung pindah apa kumaha apa nyangan kontrakan heula Pak RT? Ya paling oge pindah ka mana tuh paling ge. Nehan kontrakan sugan gitu aja dia besok ngimbrung lah aja ibu-ibu gitu. Tah aya nu kosong kamari teh dulurna abahna si Endang ci Omih teh ya. Kayak coba orang tanyakeun nya. Suaja dah. Udah ayeuna ge cek Haji teh cenah. Cek Haji teh geus ya cenah teh daripada eta mah sian weh cenah gitu. Da ieu mah ngerahakeun enak imah dijual cek batur teh imah dijual masih diusian kene wae nya enak cek omina di itu kene di anakna can ka dieu ke amun ka dieu tuh eueuh ditanyakeun nya bang bejakeun we nya nya wayahna ieu udah geus naon sih diusian ge da ngerahakeun ku batu lain cenah imah cenah si RT cenah dijual oge masih diusian kene wae cenah gitu. Pak RT. Wayahna we nya sugan ka saha Ci Omih. Ci Omih coba pangetakeun kontrak gitulah. Nu di mana teh cenah ce? Eta nu baheula teh ya. Daripada henteu di tempatan cenah ngomong nama. Banyak aja di mana we ce lah daripada ayeuna orang terus udah ngerakun eta mah. Itu ya buka rezeki saeutik geus endang itu ya. Nuhun pisan nya Pak RT ya. Sing babari lah Pak RT. Wayahna ya nya. Nya. Pangbejakeun ka Comi lamun ka dieu. Kamari teh amprok-amprok ieu Comi teh. Nya. Begitu deh nya. Nya. Ieu kieu. Assalamualaikum. Salam. Oh Pak RT, kunaon jadi ngontraknya? Dah imah bageun keuneun mah tuh da hese. Lagi cicingan bulan ku Pak RT da bagikeun jeung adina. Pak RT sing bari milik rezekina we kahareup sing salabar lah. Datang ke jalan kehidupan. Pak RT sagala mere duit kasih endang menang ngajual imah teh tarimakeun ya ke ece yang si endang Pak RT penting ya kajero
coba can bebeja ka budak deh kasih udah daeken mah pindahnya ngontrak nya ieu mah daek teu daek udah kudu maneh ku daek pindah udah kumaha tuh bebeja heula tapi ka budak